Al-Aidin. Hadirin hadirat rahimakumullah, acara seterusnya nyaita acara inti Tablighul Islamiyah wal Mau'idatun Hasanah anu insyaallah bare disampaikan ku Al-Mukarram wal Mu'azzam Ad-Da'i ilallah selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda Solok Jengkol Pandeglang. Kepada Al-Mukarram al-waktu wal makan falyatafaddal bil hurmah. Al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla wassalatu wassalamu ala khairi man qad ursila Muhammadin pancari jing bae Muhammadin Sayyidi kulli muktafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa qala ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittala'tu lailata usriya bi 'alan nari fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa qalu aminal mali qala la bal minal ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun alimil ulama, para guru tokoh agama, bil khusus guru-guru urang sadaya anu nampak hadir di tengah-tengah urang, kersakna Kiai Aceng sebagai duriyah Al-Habib Ali Al-Aidid, sadayana para kiai anu teu disebatkeun hiji per hijina, urang doakeun mudah-mudahan para alim ulama sing dipaparinan panjang yuswa, amin. Dipaparinan kasehatan dohir sinareng batin anu sampurna, dijembarkeun milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna,
ditambih-tambih seueur santrina, ditambih-tambih istrina, amin ya Allah ya Rabbal. Nah ibu-ibu pante amin. Aparat pejabat manawi aya Bapak Lurah aya kamana Lurah camat urang doakeun mudah-mudahan aparat pejabat pamimpin-pamimpin urang sing dipaparinan taufik hidayah amin. Hadirin hadirat santriawan santriawati pamuda pamudi rahimakumullah. Dipayun sumangga urang manjatkeun puji kalih puja ka Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah atas titis tulis ti ajali kersaning Allah nu maha suci dina wengi ayeuna urang masih tiasa kukumpulan alhamdulillah ngahadiran peringatan Isra Sinareng Mi'raj, terutama keluarga besar almarhum al-maghfurlah Abuya Mansur anu wengi ayeuna ku urang di haulan anu ka 30. Urang doakeun mudah-mudahan keluarga besar almarhum sing dijadikeun durriyah thayyibah tiasa neraskeun perjuangan nu jadi sepuhna li'i'la'i kalimatillah amin. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang masih tiasa riung mungpulung anu mana di batur mah sakumaha cek Bapak Lurah ayeuna geus teu meunang ieu kukumpulan. Kunaon cenah? Gara-gara aya panyakit corona. Kolorna tak corona ya. Mudah-mudahan urang sadaya ku berkahna almarhum al-maghfurlah anu dihaulan ayeuna urang sadaya ku Allah dijaga diraksa tina sagala mara bahaya amin, tina sagala pancabahya terutama tina wabah corona amin ya Allah ya Rabbal. Salawat miwah salam mugia dawam dikucurkeun ka paduka alam Rasul anu mulia nyatana jungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kulawargina ka para sahabatna tugdugi mudah-mudahan ka urang sadaya selaku umatna anu kekeh pageh nyekel kana ajaranana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayeuna zaman fitnah akhir zaman lamun ku urang di Bandungan geus loba anu teu karaharti bener teu makana urang ngadoa sakumaha doa anu sok ku urang dibaca dina bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana, tambahan kuari mah zaman corona, wa najjina minal corona bisa. Allahumma barik lana
fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa najjina. Wih, kuat labas ieu mah teka sapi. Wa najjina minal qara, urang menta disalametkeun ka Allah tina wabah panyakit corona anu mana ieu isuna lain nasional tapi dunia. Tages urang mah sebagai umat Islam boga kayakinan bahwa teu aya anu terjadi iwal kabeh ge kudroh iradah Allah. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Benar. Makana ku guru-guru urang-urang sok dipagahan doa bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ibu-ibu hafal? Ayo bareng Bu. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apal? Pan belet amat. Talamun doa eta ku urang dibaca, ieu tong make eho lah. Ngagueng teh. Ehona leutikeun basna volume gedekeun. Ibu-ibu mah hayang nu gede bae pan. Duitna. Bismillahirrahmanirrahim. Kadenge torek meureun. Sampai mana tadi Bu? Poho deui bae tuh. Lamun doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ku urang dibaca minimal 3 kali isuk-isuk mantas salat subuh, 3 kali mantas salat maghrib. Insya Allah urang dijaga diraksaku Allah tina sagala mara bahaya. Nyalamun dihartian bismillahi ku nyebut jenengan Allah alladzi la yadurru anu moal bisa ngabahayakeun ma'asmihi ku jenengan Allah syai'un naon bae fil ardi nu aya di bumi wala fis sama nu aya di langit wa huwas samiul alim. Allah teh zat anu sami. Naon hartina sami? Lain bahasa Sunda ya. Sami sarua lain. As-sami Allah teh zat anu maha ngarungu. Ta'alukna sifat sama. Urang uninga bahwa sifat sama na Allah ta'aluk kana sakabeh maujudat. Ta'aluk naon heunya? Lain ta'aluk nyerah lain. Ta'aluk teh kontakna sifat sama. Lain baik kana masmu'at tapi kana sakabeh maujudat. Allah ngarungu kana zatna, Allah ngarungu kana sakabeh sifatna, Allah ngarungu kana sakabeh makhlukna. Al-alim Allah teh zat anu maha uninga. Naon hartina al-alim? Allah zat anu maha uninga. Ta'alukna sifat ilmu kana sakabeh wajibat jaijat mustahilat. Makana ketika urang ngahartikeun sifat ilmu, tak ilmu na Allah beda jeung ilmu na makhluk. Urang sok diajarkeun ku guru-guru urang aqaidul iman anu 50. Benar teu Bu? Apal Ibu sifat 20?
nya memeh nanaon urang diwajibkan awalu wajibin alal ma'rifatul ilahi bistiqoni mimitina anu wajib ka manusia ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa ya urang memperingati haul anu mana anu dihaulan ku urang teh ulama anu makrifat ka Allah mudah-mudahan urang kakecretan kakucuran ku barokah ilmuna amin ku barokah ibadahna amin bu mimiti nu wajib ka manusia teh urang makrifat ka Allah memeh urang diwajibkeun salat memeh urang diwajibkeun puasa wajib ka manusia kudu makrifat heula ka Allah sebab salat jeung puasa moal ditarima lamun teu nyaho pikeun saha ibadah salatna ka saha manehna ibadah lamun teu nyaho kanu diibadahanana ya ibu Allah teh alamun lidzatil wajibil wujud al-muttasif bi jami'il kamalat al-munazzah an jami'in naqais Allah teh jenengan pikeun zat anu wajib aya anu maha kasifatan ku sakabeh sifat kasampurnaan maha bersih tina sakabeh sifat kakurangan kahartos teu Bu tuh ibu-ibu mah kieu diajak ngaji ben nundutan kahartos ya kuduna dianggap ngegek bebunya tenang ke Bu aya wancina nih peot make bedak duang dodol supaan sampai mana tadi ngaji heula urang ngaji heula supaya aya bebenangan tah satengah tina sifat kesempurnaan Allah eta sifat anu 20 anu sok ku urang dibaca diapalkeun apal ibu-ibu wujud qidam binafsihi wahdaniyat ilmu hayat sama basiron muta eta anu wajib deui urang nekadkeun bahwa lalawanan tinu wajib teh mustahil mana nu mustahil lalawanan tina anu 20 adam hudus mumasalatun lil terus nyunya oh santri nu apaleun mah santri mah salat subuh nage jam 8 aiku ngapalkeun we putingna ayo coba babarengan adam hudus mumasalatun lil hawa ihtiyaj ta'adud ajzun jahlun iya bapak-bapak cicing teu bisa tanahan ya isin gitunya gerage memeh nanaon eta heula apalkeun ibu ieu mah ibu-ibu mengaji nasi tilok didengekeun beda jeung bapak-bapak ibu-ibu mah lamun ngaji ngobrol Pak kula mah husu magahan ibu-ibu maca kitab ditoong kaburi ibu-ibu keur metis jambu
ngaji mah doang bapak-bapak bu, bapak-bapak mah asal ngaji repeh kabeh kuat teko denge didelekeun kukula beuh kuat ceurik sagala orang acah ieu gerage memeh nanaon eta heula naon nu ngaran wajib akli, naon nu ngaran mustahil akli, naon nu ngaran jaiz akli. Ieu kadang-kadang ku urang dipohokeun. Ieu nu bakal nyalametkeun ka urang jelema sakumaha dorrakana selama aya makrifat, aya iman dina hatena, aya hareupeun. Najan kobol dina neraka dipancatkeun. Tapi lamun eueuh imanan, na'udzubillah abadal abidin dina neraka, na'udzubillahi min. Ieu pan nu paling ngerih Pak ketika urang sakaratul maut. Kumaha kitu sakaratul maut naon teu dironyong eta ku jurig dironyong. Ketika jelema sakaratul maut dironyong ku setan, eta setan aya nu nyarupakeun indungna, nyarupakeun bapakna. Jelema nu keur sakarat dironyong ku setan. Cek dina katerangan tempo dina kitab dadir mamang santeunya lendah dir sama dardir dengekeun tah eta setan nyarupakeun indung. Kumaha cek eta setan nu nyarupakeun indung? Tuh careuh mah kitu lamun aya kotok lewat teh haliweuh mah nama. Eta ngalewat ka dieu ngahaja loba lalaki pan. Careuh mah haliweuh. Geus tenang, ieu ku kumaha ge ieu Pak nya. Generasi penerus ieu. Santri mah nya urang nyacahkeun santri heula ya Pak. Santri mah harapan masa depan. Makana Bu, lamun yang minantu mending pagawe atau mending santri? Santri tak pagawe. Ibu-ibu cicing be aing mah santri duitan. Tenang mang dibela kukula. Santri mah penyakit corona ge moal teurak. Unggal isuk ngadahar liwat ngebuljing. Waktu tetembus. Tapi di luar doang benangna di luar. Makanya corona lain virus di santri mah corona teh kok korobet karena calana. Makanya santri mah atuh teu masini waktu teu masini aya sasaha wancina corona mah atuh kok korobet deh meh nama. Eta mah geus refleks eta mah. Makanya santri mah geura ge nya lamun dibuka sampingna ping-pingna pinuh ku wallpaper. Jadi loba goreng bawangan gitu. Atuh eta mah sarua bae eta mah. Atuh lain santri lalaki bae mang, santri bikang ge sarua. Kula boga babaturan. Eta di kobongna babaturan teh budug bae. Eta mah geus tempat bae tempat. Cek manehna aing mah isin ya lamun kawin. He isin kumaha dia atuh isin ih deuleu ping-ping aing Bu. Kuat pinuh ku wallpaper. Aing mah izin ke lamun dibukakeun ku pamajikan. Barang mahna kawin jeung santri deui. Barang dibukakeun cek mahna tengah peuting. Eta bikangna cicing bae. Neng mah teu kaget jadi ping-ping ama pinuh ku wallpaper. Kumaha cek pamajikanna, ka eta mah can sakumaha. Ai kitu deuleu nu neng yo. Ya Allah. Orang alabatan sarua bae gogodan dina ngaji mah geus macem-macem atunya mimiti urang mondok teh dasar mah teu betah bener teu katarajang ku penyakit ateul beres ateul bisul eta bikang deuleu ge kamar santri bikang bedak hembody kadituna salap 88 berarti pan ada sesuatu nih.
atuh jang naon jeung salat 88 lamun lain jang ngubaran corona beres budug bisul aya eta bikang bisul kuat ka susu bisul Pak ieu mah pada urangna be pada urangna atuh ka susu bisul barang kawin manehanana cek salakina neng nu mana pentilna cek bikangna gerak ka pencetan bae anu teu nyeri be eta pentil barang kobeh di pencetan nyeri horeng pentil lagi bisulan iya mengabubungah santri bae sampai mana tadi ngaji sampai susuk dia urang keur ngaji sifat 20 ya kayak terus kendai tenang masalah santri matri loba pokoknya mah cerita santri mah masa-masa paling indah eta di pondok pesantren buat kurap doang sempak dia mah kayak atuh buka celana nabi geus dibuka ge cenah ya sifat 20 memehna naon eta heula Bu makana lamun ngaji dengekeun Bu ieu mah ngaji ngobrol bae Bu leumpang mah duang nu heueuh jam 6 keneh geus dangdan halis di hideungan bulu mata dibengkok-bengkok biwir dibeureumman pipi ditamplokan cek salakina sarwiti aya sarwiti nah, tenang Neng Witi cek salakina sarwiti nek mana dia jam 6 ih kakak teh nyaon ngaji ka ngaji kula mah atuh seduhkeun kopi heula aing teu kaburu Kak bisi katinggalin ku babaturan tuh udah leges narangguan ya Allah cek salakina pan sia meureun ngaji jang bakti ka salaki ieu mah kuat teu kaburu ku dangdan geus ka nyedu sorangan besi ja bisa ieu kakak ge Kangjeng Nabi mah cek ustad ge di pangajian tilok nitah ka pamajikan lah dia mengadalilan aing Hanggas tiari nek ngaji mah geura leumpang ka ditu ngan awas dia ngajina du bener dengekeun supaya aing di imah menang ilmu geus ka loba omong kula merek ngaji embung belet kula mah duang kakak-kakak mah belet lamun lain nasib-nasib amat mah ih duang na ieu mah kula mah teu daek kakak ieu leumpang eta sarwiti karek menang 10 lengkah balik deui cek salakina sarwiti kunaon dia balik deui kieu ka hampurannya tadi kula nyeusehan can kaburu dipoekeun ieu mah lain nitah wayahna be pang beberkeun cek salakina bangsat dia mah geus geura ka ditu nu bener dia ngajina atuh teu duitna heula mana sabaraha tah 10.000 ih 50.000 Kak jang sodakoh ka ustad cenah 50.000 ewang urunana geus cek salakina tah duitna 50.000 leumpang sarwiti leumpang jam 6 salakina mah di imah nyeduh kopi sorangan hayang dahar neangan moekeun seusuhan barang jam 12 pamajikanna karak balik salakina mah keur ngap bena kursi kumaha eta pamajikan datang cek pamajikanna assalamualaikum cek salaki nuker capek na kursi nu edan datang atuh pamajikan marah Kak kula assalamualaikum lain dijawab kalau disebut nu edan atuh dia deui jeung teu bener usuluk salamna assalamualaikum jeung dipanjangkeun assalamualaikum aing ge nyaho kapna uhuan haye dia balik jam 6 nandat leumpang jam 6 balik jam 12 coba di pengajian sia menang naon tah ti ustad piraku ngaji menang peutuh sia mah menang naon dia sarwiti ngaji kecek sarwiti kieu Kak nya eta pugu di majelisna ibu-ibu na ngararobrol jadi teu kadenge ku kula
dia ngajina di mana gitu, di luar tadi jero, pugu kula di luar. Atuh dia deui ngaji kalah di luar lain ka jero, isin kah? Baju natacan ganti. Tuh dia mah yang baju deui lah. Atuh sugan heja piraku ti jam genep balik jam 12 dia teu bebenangan. Atuh aya saeutik maka eta kadenge kuku lama eta ustad ngajina purudul. Kenaonnya purudul beta. Cek salaki ya Allah dia lempang jam genep balik jam 12 menang purudul doang. Horeng meureun ustad maker nyaritakeun furudul wudu isi tatun. Fardu wudu aya gan. Ngobrol bae jeung ngajina atuh menang purudul doang. Duit be dia hayang 50.000. Basana cenah jang sodakoh ka ustad. Jadi tanyakeun ku aing ka ustad di pulangan deui 48. Dia mah sarwiti modus dia. Awas dengekeun ku ngajena supaya bebenangan. Al ilmu kanzun, lain kanjut. Ilmu teh gudang. Wa miftahuhu as-su'al, kuncina ilmu mah nanya. Tages naon nu urang teu nyaho, urang mah rumasa jelema bodoh sepi tina pangarti, sepa tina pangabisa. Tanyakeun ku urang ka ahlina. Bag-bagan agama kasaha nanyana ka para ulama, ka para kiai, ka para santri. Sebab eta anu nyekelan agama. Al ulama warasatul ambiya. Para ulama ieu pewaris para nabi. Naon nu diwaris ku ulama ti nabi? Ilmu. Sebab nabi teu ngawariskeun harta, nabi teu ngawariskeun tahta. Nu diwariskeun ku nabi ilmu. Kasaha ieu ilmu dipagahkeun ku nabi ka para sahabat. Ku sahabat disampaikan ka para tabiin, ku tabiin disampaikan ka atbat tabiin, terus ka dieu nepikeun ka guru-guru urang, nepikeun ka urang sebagai santrina. Geus santri eta najan santri budug ka ditu nama aya sanad. Kawalat ngahina santri mah. Denge-denge cenah Bu. Diapong bae lalaki mah kitu Bu. Sarua lalaki ge apongan sabenerna mah. Najan jawara kumis baplang eleh ku pamajikan mah. Ku batur mah teu kena kahina. Ku pamajikan mah eleh lalaki ge. Galak ge di luar. Di imah mah. Sinah nyeduhkeun susu. Bener teu? Ye ilmu lamun hayang boga ilmu, naon nu ngaran ilmu? Ilmu teh panganyaho idraku syai' ala ma huwa bihi fil waqi. Nyaho bari akur jeung bukti. Urang nyaho bahwa ieu gelas eta ngaranna hiji tambah hiji 2 eta ngaranna nyaho akur jeung bukti eta ngaranna ilmu. Lalawanan tina ilmu jahlu bodoh. Naon nu ngaran bodoh? Adamul idrok teu boga panganyaho. Nu ngaran bodoh teh adamul teh naon ieu ngaranna? Dukanya. Sabaraha rukun wudu teh? Dukanya. Ai rukun salat teh? Dukanya. Ari pangsaeutik nahed teh? Dukanya. Dia mah kabeh duka. Eta nu kitu ngaranna atawa nyaho tapi teu akur jeung bukti, eta ge bodoh. Idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi. Ngarti tapi teu akur jeung bukti, eta ge bodoh. Model mana contona? Duang bapak-bapak ditanya ku anakna menang PR di sekolah agama. Agama pan aya waktu kena salah saeutik menang PR di sekolah agama aya sabaraha rukun Islam. Eta budak leutik nanya, "Pak, aya rukun Islam sabaraha?" Dia mendek naon nanya nu kitu. Nanya anjing nu kitu, tuh ka mah dia tanyakeun, lumpat ka mana? "Mak, rukun Islam sabaraha?" Aing mah teu kaur nyeusehan. Ka ditu ka bapak dia. Balik deui ka bapana, "Pak, geuraan ijag disuk dikumpulkeun PR mun teu bisa disetrap sabaraha rukun Islam?" Cek bapana 10. Tah eta bapana
nyebut rukun Islam 10 ieu bodoh. Naon sebab teu akur jeung bukti, nyaho tapi teu akur jeung bukti, bodoh. Rukun Islam mah buktina lain 10 sabaraha? 5. Balik ka budak leutik jagi sukna ka sakola deui. Barang ka sakola disetorkeun. Cek guruna, "Ih, pan ieu rukun Islam 10, Ceng." Cek saya, cek bapak, cenah. "Ih, bapak dia mah beletnya. Ngalaka sia ieu doangna ieu. Nya sia nu ngalaka bapak meureun." Salah cek guruna. Disetrap anakna. Batur mah belajar mah nama nangtung. Mana ceurik be asa dijojohkeun kudu jadi kolot, nanya bener-bener rukun Islam aya sabaraha kalah dijawab 10. Salah deui. Balik ceurik. Pak, bapak mah nyilakakeun anak. Batur mah sarakola belajar aceng mah nangtung disetrap. Naon dia balik sakola lain geura dahar. Kalah mamarahan. Atuh jeung bapak mah ngeusian PR salah. PR nu mana? Atuh eta rukun Islam. Bapak mah jeung rukun Islam aya 10. Ai kitu sabaraha? Cek ustad ge aya 5 Pak rukun Islam. Atuh aing ge eta maksudna mah. Pan bapak mah 10, aing mah 5 ewang jeung mah dia. Tak ieu ngaranna bodoh. Teu akur jeung bukti. Nu ngaran bodoh teh idroku syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi. Ngarti tapi teu akur jeung bukti, eta ngaranna bodoh. Tak urang sebagai umat Islam ulah sampaikan ka bodoh, terutama bodoh tentang pangeran, tentang zat Allah. Kumaha sangkan nyahokeun sifat nu wajib di Allah, nyahokeun sifat nu mustahil di Allah, nyahokeun sifat anu wenang di Allah. La ilaha illallah. Teu aya pangeran kecuali Allah. Allah anu ditekadkeun ku urang hiji-hijina pangeran anu wajib kasifatan ku sakabeh sifat kasampurnaan, anu maha bersih tina sakabeh sifat kakurangan. Sebagian tina sifat kesempurnaan Allah eta nu 20 sifat anu dimulai wujud nepikeun kana mutakaliman. Ulah-ulah bodoh dina bag-bagan agama, bodoh dina urusan dunia ge ripuh. Makana lamun teu nyaho nanya na kanu nyaho deui, ulah kanu nyanyahoanan. Ai kitu aya jelema nyanyahoanan loba, pugu teu nyaho dijawab sakahayang. Bener teu? Atuh nya salah takrif, salah mu'arrab cek santri mah, salah definisi, pemahaman salah. Si kemod, ya contoh. Aya ngaran kemod. Hampura mod. Si kemod di tengah leuweung cicingna jeung ninina. Ieu bodoh si kemod sebab sapopoe di leuweung bae jeung ninina. Ngan bager sifat nurani manusia nama bakti kanu jadi nini. Eta asal hayang dahar ninina dihuapan, hayang mandi dialakeun caina, sare dikipasan bisi kureungit. Eta ninina kumelang kasih kemod-mod lamun nini paeh wayahna kuburkeun. Cek si kemod ke nih ai nu ngaran paeh naon? Tah pan kemod nanya naon nu ngaran paeh? Cek ninina mod nu ngaran paeh mah dia bau. Tah ieu salah takrif paeh jeung bau. Nya setiap nu paeh bau tapi teu setiap bau paeh. Pan nisbat umum khusus eta mah. Atunya setiap paeh memang sok bau bener teu? Tapi teu setiap nu bau paeh. Duang sukro nyaho ibu sukro. Mira aku dia mah teu nyaho. Sukro eta singkatan suuk di jero. Suuk-suuk eta kacang. Setiap sukro pasti aya kacangan bener teu? Tapi teu setiap nu aya kacangan suk. Ibu-ibu ge aya kacang mah atuh jalain sukro. Ih, dia masuk kadi itu. Setiap sukro pasti aya kacang, tapi teu setiap nu aya kacangan suk. Kacang mah aya tapi lain sukro. Naon ngaranna? Rampeyek. Bener teu? Aya kacang tapi lain. Eta nisbat umum khusus ngaranna. Tah, ieu si kemod dibejaan ku ninina, mod nu ngaran paeh mah dia bau. Cek si kemod, oh berarti setiap tiap bau pak. Salah pemahaman.
beres eta ninina dipandian dihuapan sare ninina tibra di jero kamarna di kolam buan jabisi loba reungit kunaon jing nini keur tibra hees mules beteng meureun mejus pepuak nini geus ngadahar kulub endog atuh hangit barang si kemod noong dibukakeun bau diambuan ninina bau padahal nina mah keur kerek cek si kemod ieu nini aing bau setiap bau paeh wasiatna lamun paeh hayang dikubur atuh gegeraan ka pipir neang pacul ngagali si kemod kuburan beres ngagali kuburan digotong nina padahal mah keur kerek digotong dikedengkeun na kuburan diurugan paeh beneran beres nguburkeun ninina si kemod mecus deui bau manehna ge barang diambuan awakna aing ge paeh cek kemod ieu naon si kemod nyaho paeh sebab dirina bau ngan aing saha nu rek nguburkeun cek kemod ieu di tengah leuweung nu akhirna manehna lempang neangan susukan gede barang datang ka jambatan brus ngubruskeun maneh jageus pak amplung be dicai nyangsang di tanggulan jam 2 peuting ku kucuprakan kapanggih ku pamalingan saya teh jam 2 peuting ku kucuprakan kemod cenah keur naon dia mod di dinya keur paeh cek pamalingan piraku nu paeh ngomong nu bener saya tak kemod keur naon dia keur paeh waduh cek pamalingan jelema bodoh ya geus hancat dia mod ilujeng aing ka mana kak maling keke ari nu ngaran maling naon tuh nanya nama nanya ya si kemod ngan di bejana salah takrib salah mu'arab cek pamalingan mod nu ngaran maling mah dia nyokot barang nu berharga ai nu berharga nu kumaha kak nu berat dia mod mana nu kudu dipaling tuh imah Pak Haji waktu naik ke mod kaluhur barang asup ke kamar Pak Haji dibuka lomari diangkat duit hampang teu berharga cek mod manggih nu koneng-koneng emas diangkat hampang teu berharga lumpat ka dapur manggih leper gede diangkat berat oh iya cek mod nu berharga mah ieu wadahan kana karung kaluar manehna datang deui ka pamalingan bos kumaha dia mod sukses menang nu berharga pang berhargana ieu mah haye geura burusutkeun barang diburusutkeun leper cek pamalingan mod naon dia nyokotan nu kieu iya atuh ieu bos nu berharga japang beratna ieu mod eta mah ulah-ulah cek paribasana ngajualna hese keur lakuna ge murah atuh jing cek bos cenah nu berharga mah nu berat waduh aing hese ngobrol jeung nu bodoh mah ieu lain mod aing salah ngabejaan ka dia nu berharga mah nu hampang horeng kumaha sih ya tarif robah-robah ari tadi nu berharga nu berat kuari nu geus kuari maling deui dia ka ditu cokot anu hampang kuari mah naik deui ke mod ka ditu kuari mah yang anu hampang barang asup ka kamar Pak Haji manggih peci haji diangkat hampang cek mod berharga ieu pake ku manehna manggih baju koko diangkat hampang wah cek mod berharga ieu pake ku manehna manggih sorban diangkat hampang dipake muka jandela maksudna mereka bejaan ka ditu ka pamalingan teh nu keur ngintip ti jauh ieu lain ieu nu berharga barang muka jandela pamalingan ti jauh deuleu bodak Pak Haji hudang cenah atuh eta pamalingan berbae lumpat si kemod neuleuh ituna lumpat turun gegeraan bisi katinggalin ngudag mahena ge cek itu sugan Pak Haji ngudag atuh si kemod mah lumpat ge ngudag itu bisi katinggalin hepa udag-udag eta terus puputeran nepikeun ka kuari cenah ge muntir keneh tak ieu gara-gara salah takrib salah
mu'arab. Makana ngaji teh lamun urang teu nyaho tanyakeun, nanyana kanu nyaho, mun urang ditanya nyaho jawab, teu nyaho ulah ngajawab, ulah sok nyanyahoan. Sebab bag-bagan agama mah inggis, mending keneh urang ngomong la adri, naon teu nyaho. Wa minal ilmi la adri, satengah tina ilmu ngomongkeun la adri teu nyaho. Ketika urang ditanya, urang geus pangkat ustad, di kiai-kiai ku batur, ditanya urang ku jamaah, urang teu nyaho, ngomong teu nyaho. Ulah ieu mah bu eta jadi hartina teh mulintir mikirannya. Ulah ari teu nyaho atuh geus teu nyaho. He lamun teu dijawab ya bisi teu diustadkeun cenah. Lamun teu dijawab bisi teu dikieu moal gugur. Ke penghormatan batur ka urang, lamun urang ditanya teu nyaho, atuh kumaha jeung ai teu nyaho mah bener teu? Ulah nyanyahoan sebab ketika urang menjawab salah, dolun mudilun, geus mah urangna sasar, engke nyasarkeun ka batur, naudzubillahi min dalik. Tah sememeh nanaon nu wajib ka manusia teh ma'rifatul ilah, nyaho ka Allah. Sebab urang diciptakeun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bu, urang diciptakeun ku Allah pikeun naon? Pikeun ibadah. Tages terciptana diri urang teh pikeun ibadah. Makhluq diciptakeunana urang pikeun ibadah. Ketika ieu awak dipake ibadah, bakal timbul ketenangan, bakal timbul kebahagiaan. Naon sebabna? Sebab awak ditempatkeun dina tempatna adil ngaranna. Tapi ketika ieu awak diposisikeun lain dina ibadah, gerageh bakal timbul gelisah, bakal timbul ketidaktenangan. Nu maling deuleu nu maling. Eta maling ibadah apa lain? Maling ibadah apa lain? Nu maling naon tenang hirupna moal cungcang cingcreng meh nama. Sebab naon? Lain dina ibadah. Bu, ieu peci diciptakeun ku jelema dirangkai, aya hideung, aya putih, aya kopeah. Ieu diciptakeun san dipake di mana? Dina hul, dina sirah. Sirah tah hulu di dieu. Dina sirah, tak ketika peci ku urang dipake dina sirah, maka bakal timbul ketenangan. Betah urang makena, bener teu? Tapi jajal peci pakena suku, lempang urang di luhur peci, betah teu? Tak sebab lain sana, peci mah lain jang suku tapi jang hulu. Sapatu diciptakeun sanaon? Sansuk jajal ku urang, sapatu pake ku suku, bakal tumakninah, bakal tenang. Tapi ketika ku urang sapatu dipake dina hulu, betah teu? Moal betah. Tak diri urang ge kitu ibu. Lamun urang ieu awak dipake maca Quran, dipake salat, dipake puasa, gerageh eta bakal anteng, hate teh tenang. Najan hirupna netes semplek nincak semplak, lieur eueuh ragap teu aya, teu popok, teu baruok, teu batok bolong-bolong acan cek paribasa. Tapi bakal timbul ketenangan. Kunaon? Sebab awak nu diciptakeun ku Allah sana ibadah dipake ku manehanana dina ibadah. Tapi ketika diri urang diposisikan lain dina ibadah, jajal gerageh pake maling, eta bakal cingtreng. Cek katerangan ida sa'a fi'lul mar'i saat dununuhu. Ketika kelakuan jelema goreng, maka bakal goreng sangkaanana. Jelema mah lamun goreng kelakuan, goreng sangkaan. Mana contohna? Ya, nu ngangon kebo nya hampura ya. Eta nu ngangon kebo, ngangon jing ditumpakan. Ditaekan. Barang keur ditaekan mundur manggih anu mukung. Diburieun kebo teh kabeneran bobogaana hudang. Ih, kabeneran amat ya. Ieu mukung, ieu hudang lah asupkeun. Tah, cek bahasa tombol nama ngewe kebo.
bahasa eta mah atuh teu naon kana kebo mah ngewe kebo iya iya ibadah tak lain ya lain doraka gitu ngembat kebo merekosa kebo doraka awas tah ketika jelema memposisikan diri lain dina ibadah bakal timbul gelisah ida sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu jelema mamun goreng kalakuan bakal goreng sangkaan goreng kalakuan iya ngewe kebo goreng ketika manehna beres ayo jelema lobaan waduh duangna mah aing kapanggih ya lumpat manehna gegeraan ka mana karuyuk awi nyumput bisi kapan kapanggih barang datang karuyuk awi horeng eta masyarakat keur kuriak rek nuar au ngahadekeun musola cek masyarakat tiadak tuar bae beutina aing nu neuteuk matana mah geus aing nu ngagotong cuk nu ngewe kebo budak aing neuk digotong cenah ieu lumpat manehna ka imah barang panggih ka imah bebejak ka pamajikanna sarwiti ka aya naon capek amat geus ulah gandeng dia imah urusan aing atuh lain kakak di kebon geus ngangon kebo lumpat ku giras amat ieu dia moal nyaho pokona lamun aya nu nanyakeun aing ulah dibejakeun nyah awas dia lamun dibejakeun geus deus bae maehna nyumput di dapur barang datang RT sarwiti ai ka kemod aya pugu kieu tadi cek ka kemod cenah mun aya nu nanyakeun eueuh gitu atuh bener sih aya eueuh ieu pugu eueuh cek ka kemod ge eta pan sendalna aya pugu eta lah tadi wasiatna kitu mun di aya nu nanyakeun eueuh eta kemod mah keur ngadengekeun bae di dapur penting dia ieu mah sarwiti mana asalaki dia aya eueuh kemod sirinting bae di dapur nyabut golok RT neuk naon dia urusan batur pipiluan kebo-kebo aing diewe ku aing cek RT kek naon ka kemod geus ngewe kebo kitu nu tadina teu nyaho pan jadi nyaho ieu gara-gara goreng kalakuan goreng sang nu maling nini jeung aki-aki imah reod geus ngajual sawah hektaran duitna ratusan juta diintip ku pamalingan atau ngaranna ge aki-aki jeung huntu tinggal hiji tengah peuting keur bercengkrama meureun jeung pamajikan bari ngadahar sayur leunca atuh ompong ngadahar leunca teu beunang-beunang golosor ka dieu golosor ka ditu hayang digegel ku huntu nu hiji teu beunang pamalingan mah keur ngintip bae cek eta aki-aki dia kokolosodan bae waduh cek pamalingan ka aing tah ieu geura dia lamun benang ku si tunggal ajur dia ku aing eta pamalingan berbelumpat horeng aki-aki mah kana leunca lamun benang dia ku si huntu nu hiji ajur dia eta pamalingan mah berhubung goreng kalakuan maling ieu goreng sangkaan manehna penasaran ieu aki-aki boga ilmu naon sih kok bisa nyaho urang kokolosodan di buri teh bisa nyaho bahkan lamun benang ku si tunggal urang ajur aing mah penasaran aing mah geus isuk-isuk main rek api-api daharnan dagang sayuran boga ilmu naon ieu aki-aki dagang mehna sayuran maksudna rek ngintip engkol terong leunca loba lah di dinya sayuran ge yur sayur pas kahareupeun imah aki-aki muka lawang ki neuk sayur eta aki-aki langsung nunjuk ja ieu nu keur peuting ieu horeng aki-aki mah leunca nu teu beunang ku aing teh ieu ye waktu berbelumpat mehna ge ieu aki-aki cenah elmuna gagah amat ye tak ieu gara-gara goreng kalakuan goreng sang moal bohong katerangan gara-gara ida sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu ketika kalakuan jelema goreng bakal goreng sangkaanana urang usok ngomongkeun batur ibu ngomongkeun ieu ngomongkeun itu urang ge teu ngeunah lamun diomongkeun ku batur makana salaki ulah loba curiga ka pamajikan lamun salaki loba curiga ka pamajikan eta kalakuan salaki goreng eta
ketika goreng kalakuan goreng sangkaan bikang ge kitu makana urang kudu husnudon hayang husnudon bagus kalakuan hikmah Isra Mi'raj hikmah haulan ieu kudu bebenangan menata mahligai rumah tangga eta hayang harmonis sakinah mawadah hese sedangkan pendidikan pertama pikeun anak teh rumah tangga bener teh anak hayang soleh hayang solehah ngajadi ulama darah raek ngaji ieu henteu gampang kolot jeung indung jeung bapana kudu daek ngaji atuh urang mah kumaha jing anak hayang betah di imah kolot na pasea bae moal betah bener teu tuh careuh mah Hollywood deui bae asal aya kotok bel liwat geus kumaha sia bae lah sakitu ai kula mah ka santri mah tilok ngahalokeun sebab sakitu senangna ih bener ge santri ribut diburi geus sakitu ka senangna jeung kayak geus anakan mah moal kitu atuh nya ih nya atuh kula ge mantan mantan kurap di sia mah tah hayang anak bo hayang boga anak soleh apa henteu laju anakna dipasantrenkeun apa henteu iya tuh nyambung hayang boga anak soleh apa henteu laju anakna dipasantrenkeun henteu eta mah saruana kieu Pak hayang panen hayang laju melak parena henteu kartin teu hayang boga anak soleh anak teu dipasantrenkeun puyuh buntutan orai tak-takan moal soleh moal bener puyuh buntutan orai tak-takan naon deui kadituna ini kanjutan cenah ieu ku mustahil lah meureun sebab naon nu ngaran soleh ya kudunya ho takrif soleh teh man ada hukukallah wa hukuku ibadi jelema anu mampu melaksanakan hak-hak Allah ibadah jeung mampu melaksanakan hak-hak nu jadi hamba Allah hablum minallah hablum minan nas geus setiap soleh pasti boga ilmu setiap jelema soleh pasti boga ilmu makana mun hayang boga anak soleh kudu di pasan ieu mah hayang soleh anak teu dipasantrenkeun moal rugi ibu lamun boga anak eueuh nu masantren eueuh nu ngaji rugi makana anak mah mending loba bu nu ieu pasantrenkeun teu betah geus pasantrenkeun deui teu betah dia mah kumaha jeung dipasantrenkeun ku aing teu betah bae ngalakaing baheula cenah haye terus ku abeh jejeh-jejehkeun ketika geus dijejehkeun ku urang Badung bae urang lepas tanggung jawab moal anak moal ngadakwah sebab ketika urang taledor kanu jadi anak teu dibelikeun motor moal nungtut anak teu dibelikeun baju bagus moal nungtut tapi anak teu dipasantrenkeun teu dididik dina urusan agama ieu bakal ngadakwah engke di akhirat ya Rabbana hudlana haqqana min hadar rajul Gusti candak hak abdi ti ieu lalaki hak naon li annahu lam yu'allim umura dinina lantaran ieu baheula teu ngadidik abdi dina urusan agama naudzubillahi min geus ilmu pasantren mah ilmu ngaji ilmu modal eta Bu lamun ilmu sakola ilmu modal kadang eta ngaji mah ilmu modal dia mah beletan lamun sakola ilmu modal geura ge bener at naon jurusan aja jang modal ngan cek kula setiap tiap boga modal pasti tapi teu setiap tiap anu modal boga modal boga modal mah kege modal Bu tapi lamun modal bete boga modal mencret eta
ngaji mah ilmu modal dunia modal akhirat. Urang diciptakan pikeun ibadah supaya urang jadi jelema soleh. Ibadah tejeng ilmu mardudatun latuk laju kunaon tuh urang teu daek masantren kenu jadi anak, naon tuh urang teu daek ngaji, padahal urang diciptakan pikeun ibadah. Tadi teh lamun urang ibadah tejeng ilmu mardudatun latuk geus lamun hayang boga anak soleh hikmah Isra Mi'raj pasantrenkeun anak. Dia mas santren dia kan itu tah duitna tah beasna hayu ku yang dianter kitu. Mun hayang anak bener di pasantrena jejehkeun ku urang, pepejeheun aing baheula. Aing mah teu kaburu masantren, lain teu hayang eueuh biaya, tak kuari sia ulah ngalaka aing. Sia mah kudu ngajadi qurratul ain, pangbubungah mata. Ceng wayahna emak najan hirup loba dunya, umpamana pak urang hirup loba dunya tapi teu boga anak soleh rugi. Bener najan hirupna bro di juru bro di pantol ngalayah di tengah imah lubak libuk lobak kebon lobak teu kalebok. Si jabrik di pipir, si jangkorang di tukang, si jamrong di kolong cek paribasa. Imah tembok sawah ledok pamajikan denok, mun dipentat tilok hook, laju bae merosotkeun androk, dicolok kokok. Najan dunia na loba anak eueuh nu masantren rugi. Naon sebabna? Dunia mah bakal ditinggalkeun. Urang paeh mah pak eta pamajikan nu geulis ceurik ge sapoe doang. Geus sapoe 2 poe 7na 40 beres idah mah atuh culak cileuk deui. Bener teu? Makana urang hirup di dunia pan moal kebel. Kudu mikir kumaha aing geus paeh, ulah mikiran ngan saukur kahirupan, sebab hirup moal sakebelna. Lamun ku urang ditapakuran ieu hirup bakal aya tungtungna, bener teu? Tapi tungtung hirup lain maot, maot mangan saukur koma cek eta mah. Nya kata-kata pujangga dalam hidup tidak ada titik saudara. Yang ada hanya koma dan tanda tanya. Mati bukan akhir dari segalanya, justru mati adalah awal dari kehidupan yang abadi. Sebab setelah kita mati kita akan dibangkitkan kembali. Benar? Tulis status. Zaman ayeuna mah pan zaman waduh ieu santri gogodana nu ngaji aya kadang-kadang. Tapi gogodana zaman ayeuna baheula mah urang gogodan paling nganjang panya. Gogodan masantren teh paling ge ngan. Kuari mah nganjang mah tilok. Di cicing be dikobong sugan tak keur ngapalkeun bu. Hore mah keur mutolaah. Mutolaah hepe. Eta gogodana. Zaman ayeuna atunya aya Facebook. Moalnya ini mah nya gerah es bae. Aya WA. Eta pamuda ayeuna kabikang lain nanya ke nomor HP. Neng minta nomor WA-nya dong. Buat apa sih WA? Atau enggak kalau ada WA mah kan nanti kita bisa ewean kan. Maksud nama WA-an mer. Aing mah urang lembur jeung ngomong bahasa Indonesia. WA-WA-an. Naon WA? Eta teh WA teh singkatan weteng atos beteung teuas nyatu bae meureun di kobongna. Kuaripan zaman singkatan bu. Eta lamun nulis surat, nulis SMS, nulis WA geus moal kabaca ku ibu-ibu. Yang gi ngapain gitu. Yang gi ngapain gitu tulisanna. Yang gi ngapain cek ibu-ibu naon bengek ka naon ieu. Gi ngapain gitu. Laju dijawab ku lalakina, gi di jalan neng. Gi di jalan, gi di jalan. Ieu mah bengek ieu mah. Geus moal kaharti ku ibu gogodan ayeuna leuwih hese. Leuwih hese di perangan anak budak leutik
eta umur 3 tahun wancina ngaji Iqra nyekel HP bener teu atuh puguh nu geus kalolot mah budak leutik umur 3 tahun di mana-mana ayeuna geus merebah ngomean HP atunya mimitina mah mainna meureun neuleuh film kartun nu dideuleuh terus ka ditu nama pan atuh ka itu nama ih pan imah doang nu emak cek mahna awas lamun teu dikontrol kudu jadi indung bapakna ulah dilepas teuing Pak kontrol tak anak urang memeh nanaon ngaji Iqra heula sebab anak 3 tahun geus mulai bisa berpikir geus bisa dipagahan lamun 3 tahun geus mulai dipagahan Iqra huruf hijaiyah aya sabaraha 27 atau 28 sapoe pagahan ku urang sahuruf alif 2 poe ba sabulan nyahun tak kana huruf anak urang geus umur sabaraha tahun aya nu lulus SD teu bisa maca Quran aya bener teu kunaon ku taledor nu jadi kolotna kabatur dijejehkeun henteu ku manehna dipagahan henteu kumaha anak rek soleh lamun ku urang sapoe sahuruf sabulan tamat huruf kadituna nyambung huruf bata tuh ngaji Iqra mah geus boga bata ceng batu boga batu kajieun ieu mah ih tadi ge modal ngaji mah boga modal kege modal hayang boga anak soleh pasantrenkeun sebab nu ngaran soleh jelema anu mampu ngalaksanakeun hak Allah mampu ngalaksanakeun hak-hak nu jadi hamba Allah hablum minallah hablum minan nas insyaallah lamun urang anak dipasantrenkeun soleh amin sebab naon percetakan anak soleh teh pasantren urang nyetak naon ngaranna Gipang nyawa ibu Gipang kue pangawetan teh Gipang teh naon di dieu ngaranna anu dicetak teh wajib mah dikual-kual engge nyaho ieu mah nu aya cetakan lebaran geus nepung ka lebaran ditu biak-biak eta mah kue pangawetan eta lamun dicetak atuh kudu kana cetakan Gipang ge nyieun bolu kana cetakan bolu lamun nyieun bolu kana cetakan delan jadi bolu apa delan hayang boga anak soleh pasantrenkeun sebab pasantren teh percetakan anak hepugu geus di pasantrenkeun teu bener bae lain salah pasantren nya lain salah cetak boa mah urang anu salah adonan bener teu ibarat setrum ieu sapeker nu mantak aya suaraan lantaran aya set lampu nu mantak hurung lantaran aya set kari-kari setrum mah aya kunaon lampu teu hurung kunaon sapeker teu nyala berarti nu salah setrum apa sapekerna setrum apa lampuna batur mah ieu nu marasantren ko bararisa ngaji kunaon anak urang mah ieu kok dipasantrenkeun kabur bae wancina ngaji HS oh meureun urang salah adonan naon parabna hartikeun ieu parab nu dibikeun bekel anak urang ti mana ladang halal apa lain sebab ngaran ngaji mah sensitif ibu ngaran ngaji mah sensitif ketika orang salah dina parab ieu bisa mempengaruhi karena kecerdasan anak bisa mempengaruhi karena kasolehan anak naudzubillahi min tages awal madrasah pertama pikeun anak teh rumah tangga hayang harmonis rumah tangga ya bu eta urang geus kolot mah kadang-kadang jeung salaki teh jarang ngobrol bener teu bu ngobrol kebel saeutik be pasea harmonis teh keur mimiti kawin doang mimiti kawin mah eta nya nyebutna ge AA II A aya naon I hayang keur mimiti kawin mah dibawa naik motor musim hujan cek pamajikanana tiris nangkep neng nu kenceng supaya haneut keur mimiti kawin ai barang geus boga anak 3 4 naik deui motor musim hujan tiris kumaha cek salaki lain itah nangkep nyare kanan cek aing ge dia ulah pipilueun
beda. Kunaon eta bisa berubah gitu. Keharmonisan ari keur mimiti kawin mah romantis amat. Kunaon geus boga anak tilu meujeuhna aya contoheun, hartina urang teh sebagai madrasah, anak nu dilahirkeun ku urang ieu teh murid pertama urang. Urang sebagai orang tua, guru pertamana kuduna mah mere contoh bagus. Ngomong ulah kasar. Heh Sarwiti, mana dia aing hayang nyatu? Eta anak bakal nurutan, ma aceng hayang nyatu cenah. Sebab naon madrasah pertama geus lamun bapak jeung ibu keur pasea, perang-perang datang anak cicing eueuh di anak lempang, hayu Sarwiti teruskeun deui, stop heula. Ieu mah urang kadang-kadang sebagai suami sebagai kolot salaki egois, mentang-mentang urang kepala rumah tangga nyarekanan, Pak bikang mah ulah dicarekanan, hayang bikang bager seuri bae ka urang nurut, hiji koncina bikang mah kudu di alam gerageh, bikang mah di alam beuh neng geulis amat. Pernah urang dikitukeun ku salaki Bu, di alam, he mamah malam ini mah cantik. Sakali-kali atuh Pak geus kolot ge duang di kula aya geus umur 80 tahun eta menyebutna sayang bae. Salakina nyebut sayang ka pamajikan, pamajikan nyebut sayang, sayang pengen makan, sayang hayang emu, sayang bae. Kula ge rada heran nanya, he hampura ieu mah bah, ieu abah romantis amat umur geus 80 tahun ka pamajikan nyebut sayang bae. Ih kula mah kabita, kumaha cek eta aki-aki, he aing ge lain ku romantis eta. Kunaon kitu bah nyebut sayang bae, aing mah poho di ngaranna. Aing ku geus kolot. Jajal kurang hayang romantis mah di alam bikang mah Pak. Ulah jujur teuing ka bikang mah najan pamajikan urang hideung umpamana. Teu keuna diajak ondangan ti peuting, leupas be sautik leungit. Ka mana pamajikan aing ieu? Tah alam ulah jujur teuing najan hideung pamajikan geus dangdan, pipi geus ditaplokan, biwir dibeureman, baju gacon geus dipake. Nyaho baju gacon? Baju gacon eta lamun ngaji make baju eta, ondangan baju eta, ka pasar baju eta ngaranna baju gac. Tah lamun pamajikan geus make baju gacon alam beuneng neng mah make baju eta ku geulis. Eta bikang gerageh bakal seuri bae. Ih pokona mah saminggu moal salin. Aiku di alam jajal geraku bapak pamajikan urang najan geus rada peot. Heeh. Atunya pan kenceng ge keur ngora dibedakan pantes, geus peot dibedakan pan duang dodol supaan. Najan rada peot kari-kari manehna rek pangajian make baju di alam ku urang atoheun, tapi lamun dihalokeun he Sarwiti dia geus kolot make bedak wa teu eta, paras aing mah duang gegemblong supaan misah bedak jeung kulit. Ih aing mah duang careuh bulan deuleuna ge maraheun geura Pak, maraheun masak pamajikan hasin teuing ulah dicarekanan, ulah nasehatan. Lamun pamajikan dicarekanan pundung bener teu Bu? Eta urang dicarekan ku salaki marah tante henek apa henteu? Tadengekeun aya salakina di dieu nu mana? Ulah dicarekanan pamajikan nyayur hasin teuing, lamun dicarekanan pundung. Oh hasin teuing carekanan ku urang Sarwiti ka dieu, ieu dia nyayur make uyah teh make leho. Ngamuk. Kumaha carana nasehatan lalaki mah loba akal. Ieu lalaki loba akalna nafsu bikang salapan, akalna hiji. Lalaki mah akalna salapan, nafsuna hiji. Geus lalaki mah loba akalna. Hayang pamajikan bager nasehatan. Kumaha carana? Hasin teuing ku urang kieu uyup kabesekan. Gerokeun neng geulis ka dieu aya naon aa. Lain aa mah kabita jeung masa-masa urang mimiti kawin baheula.
dahar sapiring rejeng, mangkok samangkok rejeng, sayur samangkok rejeng, sendok silih ganti ayeuna ge hayang kitu. Cek pamajikana, heuh ager aya sayur neng pastina mah ngeunah ieu. Pugus diasaan kurang pangsret. Nek neng heula tarek heula atuh geura heula asaan ku urang ulah loba teuing jang geus tadi pangsret saeutik bae seruput tahan kumaha rasana sedeng hai geura neng deui asaan ku manehna kabesekan manehna ge janaon hasin teuing pugu muhun neng ieu neng meuli uyahna ti mana ti kidul tati kaler pugu ti kidul ulah kadinya uyah di dinya mah hasin teuing moal marah bika moal hampura kanya ieu neng nyayur hasin teuing hilap ke neng bawa deui kaca ka dapur tambahan deui ditambahan ku mehna saember caina asaan hasin keneh tambahan deui sagayung hasin keneh tambahan deui sagayung saember satengah jadina karak sedeng bawa deui ka tengah imah bukuran kokobok tas sayur ieu ulah alam deui kurang beus sayur neng mah duang boneka cantik dari India kumaha kitu maksudna bukurna saeutik caina satimba eta bikang moal marah lamun dinasehatan jajal lamun ku urang dicarekanan waduh bikang loba kahayang wajar sebab nafsuna salapan urang teu boga duit bikang loba pamenta lalaki loba akal hadapi tah nafsu bikang nu salapan ku akal urang anu salapan pamajikan pan bajuna rahayang rupa-rupa bener teu Pak tiung hayang rupa-rupa lamun urang teu sabar bisa paru-paru lamun urang teu bisa ngagunakeun akal bisa paru-paru pamajikan hayang beli baju neng mah hayang meuli baju pan neng mah baju di baju deui ih Kak pan saminggu teh pengajian aya opat kaditu beureum kaditu hejo kaditu putih kaditu hideung isin neng mah lamun kadieu batur mah hejo neng mah beureum kaditu batur mah putih neng mah beureum gacon becek batur neng hayang meuli baju hayu rek meuli ka mana neng Karangkas apa ka Tanah Abang kuari mah tutup Tanah Abang na geja corona geus nu deukeut bae Karangkas nengnya muhun ngomong poe Jumaah ke neng urang poe Minggu bae ka pasarna eta ti poe Jumaah nepikeun ka poe Minggu pamajikan nyengir bae kunaon ku atoh sebab kahayangna diturut padahal urang teu boga duit kumaha ngakalanana gampang ieu mah pada urangna bae Pak ulah bebeja ka pamajikan ajak ku urang poe Minggu pamajikan geus atoh bae panggih jeung tetangga ka mana Sarwiti ih kami mah rek masar kami mah rek ka mana Sarwiti ih geus seuri bae selah ku urang jam 7 motor dipanaskeun pamajikan naik eta ti dieu tiga yeunggeung nepikeun Karangkas nyengir bae asup angin kunaon ku atoh datang ka pasar teu ayo tantangan neng hayang nu mana pilih baju sakahayang neng milih maena pan nyaho nu bagus mah nu dina patung culak cileuk be neng mah hayang nu ieu dideuleu kurang bandrolna 2,5 juta edan pugu duitna ge aya 100.000 kumaha tak urang sebagai lalaki akalan heneng eta model nama bagus ngan amat teresep warnana beureum kunaon kitu kakak teresep warna beureum kakak mah dendam karena warna beureum keur leutik ku tongo bae ari kakak resepna nu mana kakak mah resep warna putih mana nu putih kata aya geus dideuleu ku urang eta mah 100.000 pan neng meureun meuli baju hayang dipika resep ku atuh muhun geus nu ieu benengnya tuh duit urang teu coceng pamajikan senang bener teu tah akal lalaki mah loba ngan engke dibejaan deui nu eta mah geus kanyahoan rumah tangga ia awal hayang anak soleh sebab ketika broken home cek eta teh mah salaki jeung pamajikan pasea anak moal tenang di imah dititah ieu dititah itu hese hayang boga anak soleh urangna sebagai kolotna kudu soleh urang can bisa soleh deketan ku urang jalma-jalma soleh para ulama para kiai para ustad datangan ku urang pentakeun caina Pak Ustad Pak Kiai hayang dijampean wayahna doakeun putra kula supaya aya anu soleh insya amin ya Allah ya robbal jam baraha ya Bu terakhir nah anjing jam 12
Sampai mana tadi? Sampai anak anu soleh. Mudah-mudahanlah urang ku barokahna ieu haulan, ku barokahna urang ngayakeun Isra Mi'raj, mudah-mudahan rumah tangga urang sakinah mawaddah, amin. Putra putri urang dijadikeun durriyah thayyibah, amin. Solih solihah, maot urang aya dina husnul khatimah. Sateacana yuk urang tawasul heula, Allahumma inna, aminan ku ibu. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi barakati wa ibadati Abuya Mansur an taj'alana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dair. Allahumma inna nas'aluka dzurriyyatan thayyibah wa zaujatan shalihah. Allahumma inna nas'aluka dzurriyyatan thayyibah wa zaujatan shalihah birahmatika ya arhamar rahimin bijahi sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tisim abdi cekap sakieu kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong waka